Pek sing perih ibu bejakeun ka Gusti Allah. Islam ruksak bebeja ka Gusti Allah. Gusti Islam diruksak kudu ngewaeun bejakeun. Pan osok kunut nazilah lain urang. Eta teh bebeja ka Allah teh. Kudu keung jelema lamun geus kunut nazilah. Dahareun teu aya bebeja ka Gusti Allah. Rezeki boga bebeja ka Gusti Allah. Anak gering bebeja ka Gusti Allah. Anak cager bebeja ka Gusti Allah. Ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul, tapi kudu daek bebeja dina waktu bunga. Lamun kitu fala khaufun alaihim. Moal kaentepan ku panyakit sieun di alam dunya. Walahum yahzanun. Moal keluh kesah, moal bimbang, moal resah. Sabab boga dunungan Allah Rabbul Alamin. Illa anta. Ceng abdi rek mios engke di mana abdi wangsulkeun deui ka jisim abdi kalayan ridho Gusti. Mun diganti mah ku bahasa agama jrut kaluar ti bumi asyhadu bima syahidallah wastaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Jrut turun blang atina lega percaya ceuk salaki indungna geus dipihapkeun karona parantos malah leuwih ti karona ka Allah ge geus dipihapkeun. Osok ibu mihapkeun ka Allah. Encan. Urang aku di dieu. Engke urang mimitian. Malah lamun aya pamajikan anu tauhidna kitu sok dibantah ku salakina, sagala ka Allah teuing kitu. Kajelema da ieu teh di alam dunya pokna teh eta teh setan euteup ka salaki. Sok amek teh atawa lamun budak gering nya. Dokter nyageurkeun. Ari nu maha nyageurkeun saha? Allah Subhanahu wa taala. Eta gedena ati sararea pun anak we udur lamun geus sumping teh dokter atuh anak simkuring eta ngan hiji-hijina deui. Ipis iman teh hareeng budak teh. Anu geus sumping dokter da asa namahan atuh dada teh. Waduh. Ari tas ngadoa mah kesing dek ceuk pribados ka pun bojo, Pak enggalkeun dokter panggil. Keke kami dek laporan heula ka Allah dek salat heula. Ih hantem salat geuwat dokter. Tapi katu percayaeun eta teh pamajikan kiai. Siga kumaha pamajikan bangsat nya. Bawa anak ka dokter, bawa anak ngadeuheus ka Gusti Allah. Bejakeun ka dokter, bejakeun ka Allah. Ya Allah pun anak udur amanat Gusti, abdi teh nyaah ka manehanana. Kanyaah teh pamere ti Gusti. Kumergi sakitu paparin kamatihan ieu dokter ku Gusti. Paparin ketepatan dina ngubaranana ku Gusti. Bebeja. Ibu nganyuk artos kata tangga keur genting da di alam dunya mah ukur boga jeung teu boga pan keur teu boga mah unyak anyuk kabeneran tatangga teu sopan pan sok nyeri. Tapi kapok awas ya. Dibejakeun ku aing kasih anu entong mending ka Allah bebeja mah. Bebeja ka jelema mah can puguh nulungan. Kadepruk salat pok ngomong Rabbana jisim abdi kadempet ku rezeki tatangga tapi keteu mercaya malah ngahina. Entong didoakeun goreng teu meunang umat Nabi Muhammad ngadoakeun goreng, doakeun sing hade. Tamihan deui rezekina sing ageng keur eta jelema, tapi barengan ku kasolehan Gusti watir. Abdi paparin ku Gusti nu ageng bari sugema keur jisim abdi. Eta teh lapor ka Allah. Bebeja Rabbunallah bongan Allah geus di aku pangeranana atuh sagala ge kudu dibejakeun ka Gusti Allah. Boga susah bejakeun ka Gusti Allah, boga bungah bejakeun ka Gusti Allah. Tah lamun geus kitu jaminan ti Allah kakara datang keur nu iman istiqomah mah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Boro-boro dilanda banjir, boro-boro didatangan ku kamiskinan, boro-boro didatangan ku panyakit, kiamah oyag-oyagan dek ngagebru jelema nu iman istiqomah mah seuri we. Seuri we. Pan urang mah salaki telat datang ge geus garosing sat sanes. Nah ka mana atuh ujang? Bapa maneh teh ari pek salaki dangdan sore-sore ganti baju
nu boga mobil naik mobil, nu boga motor naik motor. Pan ibu teh geus muring ka Kebun Punuk, ari bapak sia dek ka mana ngan unggal waya kita dangdan we kan kitu. Jelema nu iman istiqomah mah tara gigi began, tara. Naon sababna? Sabab boga dunungan nu maha tinggi jeung maha bageur Allah Rabbul Alamin. Tapi si bapak bedegong di bumi, cek ibu teh kieu, awas ya bapana ku kami dibejakeun ka Allah. Lamun iman sieun. Da urang mah sieun keneh ku dukun buta huruf nya. Sim kuring kamari tas ngaji ti Cianjur pakidulan aya kebon jeruk 1 hektar teu semplak daun-daunna acan. Ditanya ku sim kuring ceng teh ieu meuni aman kieu ari di dieu eta jeruk eueuh nu maling. Oh moal di dieu mah Pak. Ceng teh naon sababna? Margi aya Abah. Ari geus kitu kumaha? Lamun aya nu putak petik kanu batur kuno boga kebon teh langsung diwartoskeun ka Abah, harita keneh melenung beteungna. Tapi kasieun dibejakeun ka Abah, nah ari dibejakeun ka Allah teh sieun. Pek sing peurih ibu. Bejakeun ka Gusti Allah. Islam ruksak bebeja ka Gusti Allah. Gusti Islam diruksak kudu ngewaeun, bejakeun. Pan osok kunut nazilah lain urang. Eta teh bebeja ka Allah teh. Kudu keung jelema lamun geus kunut nazilah. Dahareun teu aya bebeja ka Gusti Allah, rezeki boga bebeja ka Gusti Allah, anak gering bebeja ka Gusti Allah, anak cager bebeja ka Gusti Allah. Ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul, tapi kudu daek bebeja dina waktu bungah. Lamun kitu fala khaufun alaihim. Moal kaentepan ku panyakit sieun di alam dunya. Walahum yahzanun. Moal keluh kesah, moal bimbang, moal resah. Sabab boga dunungan Allah Rabbul Alamin. Lamun ibu kagungan tatangga jadi hansip leungeunna segede suku, tanagana sakali numrag sakuintal, pan sok lega atinya. Mun aya budak burong teh awas jadi bejakeun ka sobat aing, atawa ibu kagungan sobat nyobat jeung Pak Gubernur misalna, da ngadadak ngagedean awak teh. Naon sababna? Awas ya lamun RT ka aing ngunghat dibejakeun ka gubernur. Tapi can aya umat Islam nu gede hate lantaran boga Allah, can aya. Da ulah sieun nu boga Allah mah ulah dibejakeun sia ku aing ka Allah. Lain euy, menta tali sapatu we bebeja ka Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah ceuk ibu. Jelema nu iman lamun geus nempo jelema nu iman deui bebeja ka Gusti Allah, sieun. Tamun ibu datang nu musafir ku ibu kahina celak pe cimatana ka dieu sing sieun tah cimatana ngomong ka Gusti Allah. Awas da sim kuring mamun pun bojo keur dipapatahan ceurik harita keneh kontan ganti ceurikna ku seuri. Lamun teu bisa nyalurkeun cimata ceurik ka Gusti Allah menta hampura. Nu matak limana nyeri ati ngecelak cimata geuwat wudu cong salat Gusti pengkolkeun hate abdi ulah ngadawakeun goreng ka batur. Sing pinter nyalurkeun cipanon. Istiqomah. Ah nyata susah ngadongengkeun nu istiqomah mah ancegna atuh dah hese neangan bandingna siga angka 8. Angka 8 mah datara robah dibanting-banting ka mana-mana ge anger we. Beda jeung angka 3, angka 6, angka 7. Anger we. Hiji kali 8 geus puguh budak ge nyaho 8. 2 kali 8 18 disebut mah 18 teh da angkana mah 8 jeung hiji pan dijumlahkeun mah jadi 8 le 3 kali 8 27 ari 2 jeung 7 8 4 kali 8 36 ari 3 jeung genep 8 anger 5 kali 8 45 ari 4 jeung 5 8 5 kali 8 genep kali 8 50 4 ari 5 jeung 4 coba 7 kali 8 genep 10 tilu ari genep jeung tilu 8 kali 8 80 hiji ari 8 jeung hiji 8 kali 10 80 ari 8 jeung 0 cucungik angka 8 mah anger we dibanding-banding ka mana-mana begitu. Jadi nu yakin boga dunungan Gusti Allah bari eta kayakinan teh anger kaangranana didesek ku kalakuan ibadah salat ngaranna ulah leutik ati fala khaufun alaihim walahum yahzanun moal gedag keanginan. Jadi lamun ibu di bumi gagaleongan wae manah
eta teh imanna encan istiqomah. Izinan widian simkuring bade nembongkeun contoh jalmi nu istiqomah tong seueur teuing. Sakali waktos Sayyidina Utsman ibnu Affan balanya barang ke luar negeri, patali di Madinah dilanda peceklik. Sayyidina Utsman teh sahabat nomor 3 mantu Rasul. Nya kasepnya beungharnya ahli surga tuh beda jeung urang eukeur mah beungeut siga berenuk kagableg teu pati aya atuh adi laku adi lanceuk jeung Firaun pan rugi 7 likur kodi tah mah ieu mah ti kasep teh jaba beunghar keur beunghar teh sahabat Nabi ahli surga keur peceklik di Madinah gejlig we impor barang di Syria atuh kadangu we ku tukang-tukang dagang ku para spekulan. Da tukang dagang mah panceulina teh seukeutnya kana piuntungeun teh ngadenge Sayyidina Utsman ngirimkeun barang meuli barang ti luar negeri atuh tukang dagang rabeng ngadeuheus ka Sayyidina Utsman eta barang nu keur dibawa ka Madinah teh ditarik ku 1000 ekor onta 2 kuintal saonta ge tanagana meureun 2000 kuintaleun lain rek dijual ku Sayyidina Utsman rek dibikeun we ka rakyat ngadenge barang keur di perjalanan tak tukang dagang sarumping ngadeuheus ka Sayyidina Utsman pan sok kitu ayeuna ge nya di mana barang keur di Singapura keneh teh pan tukang dagang mah ngadareuheusan teh kanu nyekel barang teh tong tulus dikadinyakeun ka abdikeun we ical pan kitu le ti harita ge aya rumping ka Utsman Amirul Mukminin sabaraha ngagaleuh barang teh sakilona kitu meureun mun ayeuna mah misalna 1000 sakilo sabaraha seueurna ditarik ku 1000 ekor onta kumaha ceuk tukang dagang ka Sayyidina Utsman atuh urang peser we ku abdi di batian 1000 jadi 2000 sakilo gubujeng we Sayyidina Utsman datang deui saurang tong 2000 ku abdi mah di batian ku abdi 3 kali lipat 3000 ceuk nu saurang deui 4 kali lipat di batian ceuk nu saurang deui 5 kali lipat ceuk nu saurang 6 kali lipat tanu terakhir mah 7 kali lipat ku kuring di batian anjeun jual ka kuring mun urang piraku teu ngagaleongnya sim kuring mal kuat nya atuh datang barang dina usum peceklik panu ngajual teh bisa sadaekna kumaha ceuk Sayyidina Utsman ngajawab bari diplomatis hanya kal teuing anjeun teh telat atuh datangna ka dieu mun ti bareto mah da ieu teh kuring teh ngaimpor barang teh lain ngaimpor dibeli ku duit kuring ieu teh inden kuring teh geus narima duit tinu rek meulina malah dibatian 10 kali lipat calawak panta tukang dagang teh teu percaya saha jelemana nu dek ngabatian 10 kali lipat kuring teh 7 kali lipat teh panggede-gedena teh kuring dek ngalabati 3000 saha mangkelukna nu wani ngabatian 10 kali kakara Sayyidina Utsman ngajawab man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha nu meulina teh Allah Rabbul Alamin ceuk Allah hiji teh dibatian ku kami 10 kali di alam dunyana di akhiratna 700 kali maneh mah ukur 7 kali bari hianat ka rakyat tapi kami mah meunang untung ti Allah 10 kali di dunya 700 kali di akhirat teu gedaganginan malah pan Sayyidina Abu Bakar mah tepi kaledis barang teh dipake melaan agama teh urang mah entong kitu teuing bisi pamajikan tepi ka jadi kufur lamun nempok salaki sangsara da awewe mah gampang pisan eta teh siga balon pan istri mah di mana-mana ge nya datang rezeki gede pudegdeg ngalintuhan leungit rezeki rungkut meotan siga balon katiisan 3 poe we boga rezeki pan gado teh tepi ka jadi 3 tingkat geuning dina TV nya sim kuring apal keur usaha leutikna pek jadi gede gado teh 3 tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 ngomong ge geus hese teh rugi we dagangna da harita keneh kempes tara jelema nu istiqomah mah ta Sayyidina Abu Bakar tepi ka beak rezeki teh malah dina dek waktu perang Tabuk harita ngumpulkeun dana Abu Bakar mah dikeruk we kabeh kop keur dana perjuangan keur kapentingan
agama keur kepentingan umat. Tapi kalau punten Bu, Sayyidina Abu Bakar teh jelema beunghar Bu, mertua Rasul, sahabat utama nu asup ka swargana moal dipariksa. Ta Abu Bakar mah rak sukan teh ibu geus teu bisa dikaput. Dikaput pelebah dieu, soeh pelebah dieu, dikaput di tukang, soeh ti hareup. Geus rapuh kawasna, geus siga kaos patromak. Akhirna mah keur nutupan ora teh baju bakating ku hese dikaput, ditambalna hese, dianyam ku kawat. Kudu izin ibu teh ku Allah ibu. Urang mah jasa boro-boro jeung Sayyidina Abu Bakar. Pan baju 2 kali make ge istri mah geus ditumpukeun era bapana. Abu Bakar mah dugi ka dianyam ku kawat. Anjeunna mah seuri we. Sugan humargung, sugan ditembong-tembong hayang kadeuleu, teu seuri biasa we. Tapi Rasul ku anjeun nu ngangres ningali mertua anu mulia nu babarengan ti mimiti berjuang, ningali raksukan tepi ka dianyam ku kawat ngaberbei cisosa Rasul. Ngangres harita keneh lungsur Jibril. Muhammad, Allah nanya ke Abu Bakar ngalangkungan kami, tanyakeun ka Abu Bakar eta baju tepi ka dianyam ku kawat teh naha eta teh ridho hatena atawa henteu. Nanyakeun teh lain Allah teu nyaho, da Allah mah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Tapi ngahaja we ngarah Nabi naros atupok Rasul naros bari dumareuda. Abu Bakar Allah naros ngalangkungan Jibril eta raksukan dugi ka dianyam ku kawat teh ridho atanapi henteu. Ta ngoceak tama Sayyidina Abu Bakar. Ngajawabna teh lain ya Rasulullah, lain ka utusan Allah, tapi langsung ke Allah. Ilahi, cek Abu Bakar, ilahi. Bujeng-bujeng rezeki nu tiasa diala ku jisim abdi, nyawa nu teu daganganana nyumanggakeun ka Gusti, abdi ridho da lain gaduh abdi. Tah. Kakara harita keneh Jibril kontan sasauran ka Rasulullah. Muhammad tepikeun salam ti Allah ka Abu Bakar. Pek pangrasakeun taku ibu nu iman. Kumaha rasana lamun dikirim salam ku nu agung. Obana. Ditaros ku Rasul aya sakedik mah Abu Bakar di bumi nu dikantunkeun keur garwa jeung keur putra. Bari ngagelenyu Abu Bakar nu manis lahir batin teh. Kumaha ngajawabna? Seueur. Naon bae nu dikantunkeun di bumi rezeki keur tuangan garwa jeung putra teh. Abqaitu lahumullah wa rasulahu. Cekap jisim abdi magaduh Allah wae sareng Rasul. Allah Rabbana. Tah ibu nu istiqomah teh. Urang mah boro-boro make ngabogaan rasa cukup boga Allah jeung Rasul. Guling gasahan ieu mah sim kuring mah lain nyaritakeun anu awam ieu. Tingkatan santri ge terkadang kiai da teu ngarasaeun seubeuh jeung teu ngarasaeun cukup boga Allah jeung Rasulna. Henteu. Gagaleongan we. Cek Abu Bakar keur naon rezeki mangga da Allah mah maha beungar teu beak mangga engke mah kurang dek menta deui we. Masya Allah tabarakallah. Malah kaum ibu nu istiqomah kayakinan putra Kangjeng Nabi Siti Zainab ku Nabi dikawinkeun ka Abul As anakna Robi, dikawinkeunana memeh Nabi narima wahyu tegesna dina zaman jahiliyah ngan kawina lain kawin jahiliyah tetep we Nabi mamillata Ibrahim Hanifa kawin Islam we. Gubrag Nabi narima wahyu harita keneh dauhan Nabi Zainab maneh wajib milu hijrah ka Madinah. Mangga Rasul. Dauhan Rasul. Tapi wayahna kudu bebeja heula ka salaki maneh. Kumaha Gusti pan salaki abdi teh musyrik, kami ge nyaho salaki maneh teh musyrik dacan Islam. Atuh giridik bebeja bapana barudak kitu meureun pibasaeunana. Rasul dipiwarang pindah ke Madinah hijrah ngaranna wajib keur nu iman nuturkeun hayu urang pindah ke Madinah kitu ceuk Siti Zainab kumaha ceuk salakina kami moal indit ke Madinah maneh ge teu meunang indit
pangmikirkeun deui ta ku ibu kumaha perasaan istri nu satia ka Allah jeung ka Rasulna dek init nuturkeun parentah Allah dicarek ku salaki ibu rek salat dicarek ku bapak kumaha rasaan bebeja deui Siti Zainab ka Rasulullah ya Rasulullah geuningan bapak budak teh teu ngidinan ari can ngidinan mah ulah init tuturkeun we salaki kapan musyrik Gusti kami ge nyaho musyrik dek menta diserahkeun we ulah waka sabab Allah can nitah maneh kudu papisah balanyang we Nabi ngalih ka Madinah unggal poe dibujuk Abul As supaya pindah ke Madinah keun bae bapana can Islam ge damal dina naon ku Rasul nam urang pindah ke Madinah moal malah bulan hareup kami rek perang jeung bapa maneh pangemutkeun ku ibu lamun ibu kagungan rama teh jeger misalna ku ibu ku salaki ibu rek dipaehan ku marasa ieu mah utusan Allah rek diperangan ku salaki merekatkeun diri ngajerit ka Allah ya Rabbana enggal geura lungsurkeun aturan kawin supados Rasul tiasa bertindak ngungkulan jisim abdi khususna da Rasul Allah matarawani bertindak nyeun hiji tindakan mun can aya aturanana unggal poe jejeritan ka Allah bari tawaf curut Abul As init ka Badar merangan Kangjeng Nabi tapi Allah nangtukeun Rasulullah aya dina kauntungan 70 jelema pihak musuh paeh di Badar termasuk Abu Jahal 70 jelema ditangkap basah termasuk Abul As mantu Rasul ku anjeun saparantos ngalangkungan sababaraha persidangan akhirna diputuskeun ceuk Kangjeng Nabi ieu tawanan perang bisa dibalikeun deui ka kulawargana tapi kalawan syarat ditebus umumkeun we ka Mekah eta pangumuman Nabi dugi ka Siti Zainab ngarasa bungah salaki teh geuningan aya keneh tapi kudu ditebus lieuk eueuh ragap teu aya keur nebusna rumpu rampa kana tengekna iwati aya ngulawit Kang Kalung eta kongkorong teh lain meunang meuli salaki ti Siti Khadijah waktu kawin jeung Abul As emak teh beunghar nu geulis meureun kitu tapi rezeki emak beak dipake berjuang ku Rasul Allah emak ridho ka bina-bina ieu aya sesana kop ditapelkeun kana tengek nu geulis putra cikal ti Rasulullah didudut harita kongkorong sanggakeun ka Madinah ka Rasulullah keur nebus bapa barudak barang tepi ka Madinah Kang Kalung lamun lain utusan Allah kudu kapaehan dan Nabi ge ngangres bareng gubrag Kang Kalung da puguh wawuh kana kongkorong teh ieu kongkorong ti anak aing meureun kitu dina manahna bari nangis Rasul sekali bertindak bikeun ieu ka Baitul Mal kongkorong ieu ti Zainab keur nebus salakina atuh Abul As kaluar da boro-boro pamit ka Nabi teu nganuhunkeun acan gejrot we mantog ka Mekah tapi ka Mekah dibujuk deui ku Siti Zainab hayu urang pindah ka Madinah moal kami bulan hareup malah dek perang deui jeung bapa maneh teu mangkuk sababaraha waktu turun ayat ti nu maha suci aturan nu patali jeung masalah eta ceuk Allah la hunna hillul lahum wa la yahillu lahun surat Al-Mumtahanah ayat 10 ti poe ieu kitu pimaksudna awewe nu mukminat nu muslimat teu hak dikekepan ku lalaki nu musyrik atuh ti harita Siti Zainab meunang panto ngadeuheus deui ka caroge bapana barudak hayu urang pindah teh ka Madinah moal kami mah tah kakara ayeuna mah bertindak cukup kami ku maula ka anjeun jeung nuturkeun anjeun siga kumaha nyeri hate kami tapi anjeun berdegong terus kitu soteh lantaran can aya aturan ti Allah ayeuna mah Allah geus nyarek kami teu meunang ku maula ka anjeun lamun anjeun teu Islam boro-boro dihalangan ku omongan jajarkeun pedang 7 likur kodi kami moal eureun dek init ka Madinah jurut duaan jeung putra orok init ka Madinah 500 kilo ngangkleng dina padang pasir tumpak onta tah istaqimu cek Nabi sing tegak lurus sing ancem bakal karasa ngeunahna iman jeung Islam lamun anjeun istiqomah muga-muga Bu mulih ti pengajian ieu urang ngabudayakeun salat saminggu sakali mah jeung caroge